sing inget hiji urang mah karahayuan. Nu disebut papagon teh naon, Am? Papagon bahasana ieu direkam ieu. Direkam. Bebas bahasana no. Sudah. Papagon teh nyaeta tetakoan lain carita piuruk sepuh piuruk kolot anu kudu dijalankeun ku urang. Piuruk eta mangrupa pepeling. Lamun kiwari mah disebutna rambu-rambu. Mun aya lambang es coret berarti teu meunang eureun di dinya. Mun aya pe coret teu meunang parkir di dinya. Nah, ieu ge saperti leuweung teu meunang dilebur, larangan teu meunang dirusak, buyut teu meunang dirobah, nu beureum jadi beureum, bodas jadi bodas, nya dinyakeun ulah dinyakeun, pondok teu meunang disambung, lojor teu meunang dipotong. Eta larangkeun ditekaneun tapi da dugi ka ayeuna oge upami dilarangkeun dileungepan eta teh papagon teh leres pisan malihan pincakeun keur urang sadayana malahan aya pantrangan. Namun supaya atau kurang misalkan di rumah kamu karumpan tadi pasti bakal ada dampak. Ya dampaknya memang tidak mau istilahnya secara langsung lah gitu. Mau secara langsung sehingga orang dahar cengek dulu terasa ada. Diyakinilah prosesnya gitu. Proses dampaknya itu bakal panjang gitu. Bisa disebutkan berenang lamun orang nyekel hak anu lain hakna. Itu bakal aya dampak. Nah, aya akibatna diantarana nyaeta mantak burung jadi ratu, mantak edan jadi menak, mantak kupul pangaruh, mantak hambar komara, mantak teu mahi juritan, mantak teu jaya dina perang, mantak eleh jajaten, mantak eleh kasakten. Matak sangar sanagara, matak eleh peperang, matak eleh jajaten, matak eleh kasakten. Matak cilaka keur diri pribadi. Dampakna ngareunang gitu. Banjir, longsor. Wajar lamun ayeuna urang meureunnan ditu di dieu lah, lain di urang wae meureunnan. Kok nah musibah kieu ditelusuri mapan anggar dampak perbuatan orang-orang teh. Naon zaman baheula waktu amang ayeuna ngawalung ayeuna ti kerelep itu ieu. Duh, batur ma Allahumma sholli indit nyebrang teh. Iya makan main lagu baratnya akhirnya kan loba nu maot harita. Nah, eta salah sahiji efek tina lamun urang ngalanggar papagon. Tidak ada meyakini manakala papagon eta karumpah karasa aya dampakna dina kehidupan atau mana. Mun ayeuna meureun tetekon ataupun aturan ataupun naonnya namana nu kudu dijalankeun ku rakyat ataupun masyarakat pada keur di zaman harita. Ayeuna mah meureun bisa disebut undang-undang atau disebut norma yang sajabana. Lebih tepat aturan kolot, aturan buruan. Papagon patokan bisa sebut aturan. Kan aya hiji nu kudu ku urang dikeluar nyaeta nilai-nilai anu diterapkeun di zaman karuhun urang. Nilai di dieu urang Sunda mah konsepna lain nilai angka tapi value atawa naon filosofi tina nilai eta. Aya nu leuwih mahal tina angka nyaeta nilai filosofi. Urang kudu bisa ngabuar, urang kudu bisa ngajalankeun jeung ngaaplikasikeun. Coba bedah keur keimanan, keur keislaman, keur papagon panjalu anu hade. Copot Purwadaksi harisna panjalu anu mustari anu bener. Kami ka generasi muda ulah ninggalkeun peradaban budaya nu diturunkeun di leluhur urang terutama di sesepuh Panjalu atau nepi di waktos ngadeg kerajaan Panjalu lantaran eta papagon atau napi amalan atau napi pepatah biasa disebut wangsit itu pegangan leluhur urang zaman baheula. Yakin sepuh urang lah moal pati-patinya papagon istilahnya ngalaksanakeun papagon ninggalan papagon lamun lain menang mikir menang pengalaman kalenjana kapungkur. Yakin geus kaaralaman ku aranjeunna makanya muncullah papagon itu anu daek ke daek anu rumah saurang mah meureunnan papagon Panjalu da urang Panjalu ya kudu dilaksanakeun. Saha wae jalma anu ngajalankeun papagon Panjalu urina urimah
Nah, itu kan bahasa Papagon Panjalu yang asli, yang sekarang, yang kemudian bahasanya dirubah menjadi ke Cirebonan, menjadi mangan karena halal, pakai karena suci, ucap lapas. Bener. Nah, itu salah satu Papagon yang Secara agama pun mangan karena halal jelas keterangan di Al-Qur'an age kulu wasrobu lirizkilah halalan thayyiban, karena naon bahan baku nu bakal jadi sehat walafiat lahir batin ngajadikeun karakter terbaik itu dari bahan baku anu halal. Pakai karena hade jelas karena urang dibajuan ku muslim ulah sehingga cul dog tinggal igel otomatis atuh lamun urang cicing boga kudu pakai karena hade kamusliman cirina urang muslim teh ulah dipicen utamina takdim jeung takrim kanu jadi luluhur urang utamina. Ucap lampah sabenernya jelas dina ilmu tauhid ge nu matak nyelakakeun teh lisan, bahkan ku Rasul hifdul lisan, jaga lisan tina naon, tina musyrik jeung murtad, sabab lisan nu matak nyelakakeun, lisan oge nu matak nyalamakeun dunyana rawa akhiratna. Maka alhasil Rabbana atina fid dunya hasanah, dunya hoyong hasanah, wa fil akhirati hasanah, akhirat oge hoyong pang terbaik wa qina adzabannar, terjaga tina api neraka insyaallah. Soklah etika teh pake gitu. Namun baheula mah da ieu hiji tempat ya karomah kieu baheula teh papagona seperti itu sok ulah dirumpak gitu. Katingalina kan ayeuna kadang-kadang dialih fungsikan lah gitu. Itu rada nyentug oge. Hariwang ada lagi yang lebih luas daripada itu. Gunung itu menang dilebur, lebak itu menang dirusak, panjang itu menang dipotong, pondok itu menang disambung, kudu ngadek saplasna, ngipit kudu amit, ngalak kudu menta, ngeduk cikur kudu mihatur. Wah, luas. Ngipit kudu amit, ngalak kudu menta. Nya mereka barang ala lamun teu cek paribasana paduga bersuai lah istilahna nama itu berbeda heula kanu bogana secara lahir manusia meureunna nu ngabogaanana batiniahna ka Allah meureunna ya jelas meureunna ini malaya barokah. Ini Panjalu mah kembalikeun karena wiwitan Purwadaksi anu disebut ka Panjaluan. Panjalu asal di mana jeung sajabana lain debat, tapi ayeuna lamun Panjalu dimodernkeun lain moal bener, kurang bener. Bahkan kuno tereh dahareun sato dahareun incu anak incu dengan tumbuh-tumbuhan, dengan menanam pohon-pohon konservasi. Bisa picung, bisa kulur, bisa bunut, bisa gintung, bisa pohon beringin, walaupun beringin tidak bisa dimakan manusia buahnya. Upayakan pohon-pohon tanaman konservasi yang memang bisa diambil buahnya sehingga mata air terpelihara, hutan tetap menjadi rimba raya, tapi kita bisa mendapatkan penghidupan dari buahnya yang bisa kita jual. Membalikan sistem ke sistem kabuyutan, sistem karuhun tentang pengolahan hutan. Dangiangna justru dinya leuweungnya. Simbol maung teh kan itu teh siloka leuweung. Moal maung nyumputina tembok yeuh. Aya maung nyumputna tembok. Itu menjadi solusi terbaik. Terlepas ditafsirkannya menjadi dalam bahasa atau dalam istilah modern apa. Yang jelas tatanan yang dibangun oleh leluhur kita itu sudah sempurna. Bumbang rarang bumbang kencana ukur kecap kan ayeuna. Moal aya ayeuna mah Panjalu, urang Panjalu mesti make ikatna hideung oge. Nunda dewegan make endog datang mau moal aya. Nu aya mah aya. Nya aya kene sih, tapi kan tadi taro elto ya. Mari kita kembalikan kelestarian lingkungan kita mulai dari gunung, hutan, mata air, sungai sampai ke laut dengan dasarnya itu sistem dan tatanan warisan leluhur. Boros ngora hebatna. Pan beureun bisa kadahar ku anak incungan sing alus manajemen kelolana administrasina. Kurang naon Panjalu. Dan tuh kudu bingung atuh Panjalu mah.
kudu mentereng keindahan ulah aya religius atuh nyebut keindahan mah nu datang ka Panjalu karena rame kan disaramping kabeh. Kalau saya boleh mengungkapkan dalil, kalau saya boleh ngomong tentang Al-Quran, bahwa tujuan Allah menjadikan manusia itu sebagai khalifatan fil ardh. Artinya bahwa manusia yang memelihara di muka bumi ini untuk menjaga keseimbangan ekosistem, untuk menjaga habitat di mana manusia itu hidup. Maka sebagai pemelihara alam, sebagai khalifatan fil ardh, manusia itu bukan hanya memimpin manusia. Manusia itu juga memimpin bagaimana tumbuhan bisa hidup dengan damai, binatang juga bisa tetap hidup dengan lingkungannya, termasuk manusia. Kalau manusia memimpin muka bumi hanya untuk kepentingan manusia, maka alam akan hancur, akan rusak. Kenapa? Karena dalam diri manusia itu ada syahwat. Maka orang itu kembali deh itu jati diri orang tuh gitu. Bakal bagi di Panjalu mah turunan Rahadian gitu. Jadi sing era sing kucekolotnya mas ulah erahan tapi sing gede ka era. Jujur ingsun ucar lapang terus Papagon Panjalu mangan karena halal, pakai karena ade, ucap lampah sabenere itu tidak berseberangan dengan hukum syariat. Toksing balener kaya. Sahawai itu ngajalan papagon eta nya eta bagi cikuring kayak kira cikuring dialah panjang. Najan lemah cair teu kungsi nagih janji. Najan pakusarakan tarang itu balitungan. Kungsi aya pasini urang janji rek mupusti. Kungsi pigin saati urang gembung rek ngahiji. Sarakan laingan saukur ngaran, sarakan amanah asih pangeran, sarakan pangindekan pangbaikan. Eta sora jadi galur, eta sora jadi pancer. Baguh adeg-adeg diri, sadiri jeung lemah cair. Saksina bumi jeung langit anu